Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mojang Geulis bagian kedua. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu parantos satiasa tuhu manco ngomen oke ngalaik atanapi ngaklik jempolna nya pamirsa. Mudah-mudahan atuh ku eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanes kanten cariosan engkang ku abdi ditungkus dina kalbu dicangre dina ati sanubari nanging kangge samentawis waktos abdi mung tiasa nu tungkus hungkul tak acan tiasa masihan hiji kaputusan ka engkang margina pangkitu wereh dina waktos ieu batin-batin abdi nuju pertentangan sareng kapalai nu jadi sepuh-sepuh abdi atanapi tojanya antawis kahoyong abdi sareng sepuh malihal ieu parantos lami sumarambah dina salebeting diri abdi. Nuhun sonten-sonten ieu engkang sumping ka warung Biinot tangtos abdi maksakeun dongkap. Wassalam ti abdi Fatimah. Satamatna maca surat walonan tineng 4 Mahmud ngahulang mikiran isi surat naon pihartieunana sabab disebut nampik dalain narima nu sabenerna ge henteu tur dina isi eta surat nyaritakeun manehna teh teu sarua kahayang batinna jeung kahayang kolot-kolotna. Nah naon atunya nu matak disebut teu sarua teh ceuk pertanyaan jero hate Mahmud. Kunaon den ngalamun? Biinot nanya bari neuteup sarta marah mah. Teu naon biasa we atuh. Mahmud meni ngarenjag. Kumaha den aya pikagumbiraeun salira aden? Alhamdulillah bi katampi ceuk Mahmud sanajan bari jeung rada malaweung. Keur kitu teu kanyahoan deui koprak suara sendal kadenge dina tembok pakarangan neng 4. Mahmud ngareret sareret seblak hatena dumeh lempang nuju ka jalan teh tayalian iwal ti neng 4 ge nyahoan ti tadina yen Mahmud geus aya di dinya beuki deukeut beuki tugteg hate Mahmud. Tuh bi tos ka dieu geuning Mahmud nuduhkeun ka Biinot. Kapan jangjina bade ka dieu aden? Ceuk Biinot bari ngareret kanu keur lempang nuju ka jalan. Geus ampir nepi ka jalan ret dua jalma padu pelong opat mata pasenter-senter dibarengan ku ting seredetna hate dina masing-masing dadana. Wilujeng sumping neng Mahmud miheulaan ngabagiakeun ka neng 4. Nuhun Kang parantos lami. Neng 4 bari seuri leutik nanya sarta beungeutna rada bareureum gek ngareneng jeung Biinot. Di ditu tuh neng calikna moal nya ngareneng sareng bibi. Biinot bari nuduhkeun kana bangku nu keur didiukan ku Mahmud sarta cukup duhaaneun. Bibi mah ceuk neng 4 bari nyigeung ka Biinot rei beungeutna beureum tanda era bari panonna gilar ka Mahmud. Kebenaran Mahmud keur sarua ngareret atuh diadu reret seredet nged seak hatena nyeblak panah asmara nancep di ditu di dieu sarta nyamberna barang pisan.
kalaresaan bibit teh atuh asa aya nu nyelangan keur hoyong kacai heula. Neng sumping hareudang bibit teh bade mandi heula. Mangga nya Neng, Aden ku bibi di kantun sakedap bade mandi heula. Bi Inot kawas nu ngarasakeun kanu ngarora bisi aya badamikeun nu penting manehna ngelesed nangtung sarta nyaritakeun rek balik heula rek mandi. Kamana Bi? Engkewe si Rama atuh ceuk Neng empat aya atoh aya era rek ditinggalkeun teh. Ih hareudang bibi teh wayahna sakedap. Bilih aya nu ngagaleuh rokok mah paparin bae ku Neng. Kapan parantos uninga pangawas-pangawasna Neng mah. Leos Bi Inot indit Mahmud mesem serta maling tetep ka Neng empat nu keur tungkul semu bareureman. Jep sapada harita mah taya nu wani nyarita ti heula. Neng empat ret ka Mahmud maksakeun maneh nihelaan nanya. Kumaha parantos ti Bi Inot? Nanyana ngan sakitu-kituna maksudna surat walonan. Parantos Neng, nuhun katampi ku ungkang. Nanging aya nu teu kahartos, tembal Mahmud bari nyerengeh, hatena ser-seran. Naon kitu nu teu kahartos teh? Neng empat bari ngadilak sarta imut, nyeh seuri leutik, katempona ku Mahmud matak sumeredet hate. Eta teh nu kasebat dina serat. Rena Neng masih teu acan tiasa maparin kaputusan, margi nembe nampi wungkul kana pamangsadan engkang. Sareng kapalai naon nu kasebat tojanya, sareng kapalai sepuh-sepuh Neng teh. Teu kadah uninga eta mah Kang, rahasia pribadi. Nanging abdi tetep bade usaha satekah pola. Mudah-mudahan kahoyong abdi tiasa sapagodos sareng kapalai sepuh-sepuh. Didinya nembe abdi maparin kaputusan ka engkang, kalayan sanes kanten hal ihwalna. Insyaallah dipaparin wartos. Tembal Neng empat bari tungkul sanggeusna nyarita burilak. Nempo beungeut Mahmud keur olohok netep sarta dibarengan ku imut ser. Nad hate Mahmud nyeredet. Nah, upami ayeuna bae Kang saurkeun manawi teu kaabotan. Abot nu mawi oge Kang kangge nyanggemkeunana. Sawios tong palai uninga. Nanging kadah percanten we kana batin-batin abdi. Abdi bade usaha supados sepuh-sepuh nyaluyuan kana kahoyong abdi. Atuh jadi moal tiasa, ceuk Mahmud bari rada sabil pikiranana ceuk gerentosna. Nah kitu manehna teh rek dikawinkeun kanu lain nu sakadar kakara kahayang kolot-kolotna. Laras Kang, nu mawi kangge waktos ieu mah ulah bendu manah engkang abdi teu tiasa nerangkeun. Teu jadi sawios-wios atuh Neng. Engkang tangtos percanten ka salira Neng. Gentos we atuh nyebat teh Kang. Ulah nyebat Neng, da sanes amoy abdi mah. Mahmud seri sarta pokna. Engkang ge da sanes ngarekeun amoy atuh. Mung hiji panghormatan ti engkang ka salira nu dipicinta ku engkang. Sumuhun ulah Neng, da biasana bangsa urang mah nganeng-neng teh kacina. Mangga atuh ulah ge, kedah kumaha kitu engkang nyebat teh. Sebat we ngaran abdi dan nu sanes ge kitu. Nya sae kitu oge, nanging moal kasebat culangung kitu. Engkang nyebat jenengan. Sawios da kahoyong abdi. Bilih bade ngarsakeun pelesiran atuh Pat. Mangga urang sasarengan mengpeng ka ngabantun motor. Mahmud mimiti ngajak. Dina sanes waktos deui bae Kang, sanes teu hoyong ayeuna mah. Mung moal diwidian ku pun bapa, margi tos sonten teuing, hampir bade magrib. Pat, punten bae nya engkang ngaganggu panginten. Empat teh bade kajamban. Sawios da teu acan magrib atuh Kang. Sareng sawangsulna nadari hapunten abdi teu tiasa ngangkan karorompok. Maklum sakumaha nu tadi disanggemkeun. Acan sapagodo sareng kapalai sepuh. Sawios Pat, engkang ge teu acan emutan itu ieu, margi langkung raos ge di dieu ngobrol mah. Keur ngarobrol kitu kurunyung adina Neng empat nu awewe kira-kira umur 8 tahun. Teu empat saur ama gara ka bumi, gara netepan parantos magrib. Hanjakal Kang kabujang disauran ku ama.
Hapunten bae atuh Kang, saya enjing sonten Kang sumping deui ka dieu, ceuk ning 4 bari jong nangtung panonan neuteup ka Mahmud. Teu aya kaabotan Pat, sumangga adang Kang ge bade wangsul, bade magrib heula, mung bade ngantos salabi inot. Da ieu geuning teu aya nu nungguan rokok, omong Mahmud bari jong nangtung nurutan neng 4. Neng 4 solongkrong ngasongkeun dampal leungeunna bari pokna. Wilujeng kantun Kang, mangga sing raos emutan ulah salempang manah. Abdi pati mah sanaos nembe patepang sareng engkang, nanging perhatosan batin abdi moal bade pegat. Kituna teh neng 4 semunung ngalimba sar. Nad hate ting sariak, jajantung tarutunggulan kakara patarema tangan karasana ting seredet hate pating kalaper ramona. Panon antab patetep-tetep silih teleman perasaan asmarana. Sungkan rek lesot dampaleungeun asa rapat. Sakali deui neng 4 nyarita. Kang, hatur wilujeng kantun. Wilujeng patepang deui enjing sonten, neng 4 kakara ngalesotkeun dampal leungeunna. Enga teu 4 ama bilih nyesel, ceuk adi neng 4 semono heraneun pisan nepolan ceukna patarema leungeun kalayan cepelna jeung hiji lalaki nu kumanehna teu dikenal. Enggal Pat, nyesel ke tuang Rama. Sumuhun, mangga atuh Kang. Nu anyar patarema tangan nu kakara patepung labung ayeuna kapaksa papisah pikeun poe nu ieu. Susuganan isukan mah bisa patepung deui dina hatena masing-masing ngaharepkeun poe isukan. Waktu nyerelek ti magrib patepung Isya asangan sakilat pisan di dunya teh geuning betah mangkilang loba kasusah. Nah, manusia betah ngumbara nepi ka teu inget pangbalikan. Padahal lilana hirup di dunya lir upama nuker aya dina perjalananana ngiuhan sakedeung handapeun tangkal kai. Mama Suganda jeung Ibu Mursiah nyaeta ibu ramana neng 4 Patimah. Nuju caralik dina kursi patengahan, mayunan cikopi ngebul benangnya yagikeun bimina. 4 kamana ari 4? Kadieu geura ama boga picaritaeun. Kah, ieu ama nuju marantoskeun kaputan, tembal neng 4 bari eureun ngaputan. Kadieu heula jeung ulah sok loba teuing kupat kapuh ti peuting, mata ruksak panon, ceuk Mama Suganda. Mangga ama, neng 4 nyamperkeun ka patengahan. Di dieu deket ibu diukna Pat. Omong ibuna. Gek neng 4 diuk bari rada tungkul teu wani neuteup pamunteun Mama Suganda. Kamana ari bibina jeung Mang Kadet? Sumuhun. Ieu kulan bade aya pikeun naon teh kulan pun Emang disauran. Ari si Emang. Kakara ge kami teh nanyakeun ka 4 pedah tariseun di dapur. Sugan teh Mamang teh ari ndohoy jeung bimina, ceuk Mama Suganda bari seuri. Teu ka mamana nun pun Emang mah aya bae nuju nganyam sun. Nganyam naon? Nyieun ayakan atawa nyiru? Nganyam bulu panon sun. Ceuk Mang Kadet bari nyekekek seuri. Ari Sugan teh pek bae atuh kadinya. Mama Suganda maninya kakak seuri kitu deui istrina jeung neng 4 maninya kikik. 4 ama rek tumanya kusabab ama aya kapanasaran ka hidep. Cing bejaan ari nu tadi basa dijongko di ino teh saha? Geuning aya lalaki ngobrol jeung hidep. Mama Suganda mimiti nanya. Eta taeun ama rencangan basa abdi nuju sakola, jawab neng 4 semureuwaseun. Bener eta teh babaturan? Sumuhun, laras eta teh rerencangan. Kajon. Ngan kade ulah rek baha ka kolot, sing nurut kana pangjeujeukkeun nu jadi kolot. Lantaran kolot ge lain rek ngagebruskeun ka anak, sabalikna rek ngamulyakeun. Teu poho kanu ku ama digencleng hampir saban waktu. Henteu ama, ceuk neng 4 bari ngeluk sarta semu nu ngangluh. Kudu benar-benar ditengetkeunana Pat, ulah sakadar sumuhun bae. Da ama oge nyaah ka 4 mana sakitu teh.
Sabalikna 4 sing nurut ka ama, ibuna nyambung nyeksekan ka 4. Ama rek merebong bolongan 4 kahijina, lamun 4 nepi ka jadi ngarangkep jeung Bapa Sudia. Wah jigana medah meduh pinuh ku rejeki. Naon kakurang Bapa Sudia teh, bandar bako nu lain lumayan, beh gedong, beh sedan. Eta cenah rada mundur hate 4, pedah ku kakolotanana umur Bapa Sudia. Lah tong jadi pikiran, senajan hayang boga salaki ka budak ngora ari matak sangsara mah, tibatan nyayakeun nu can puguh, hayang menangkeun bujang jekekan nu rupana ganteng. Wah sok nyolong bade, rupa hade pake hade, ari duit mah loba dipak gade, jang naon mending turutkeun ka hayang nu jadi kolot. Geura mun jadi ka Bapa Sudia duda beunghar kasebut kolot, da kolot ge kolot kalapa, bere gegeh kene kawantu luhur kuta gede dunya, pek pikiran sing mantep. Sumuhun mung kumaha da abdi teh teu acan aya maksad kana rimbitan atuh da ama. Tembal neng 4 bari ngeluk semuanya langkrung cipanona, ku kekeh can maksud nah rek iraha atuh kapan sakitu geus cukup gedena. Muhun da ayeuna mah alim. Tembal neng 4 bari tambah bangkeno. Ae ulah sok bedegong rek iraha deui atuh. Nah teu bogoh ka Pasudia, kapan tah nu sok ka dieu geuning, kamari ieu nyandak sedan ngirimpi bajueun ka 4. Sakitu ku ama dituduh-tuduhkeun teh sapira rada kolot umurna, da eta mah rupana meujeuhna kase Pasudia teh komo keur basa ngorana mah kapan kungsi sosobatan jeung ama waktu baheula di perjuangan. Plang teu kungsi papanggih, panggih-panggih anjeunna geus kitu malah duda. Ama kungsi ka bumina lain lumayan gedongna ge, lain lumayan gedongna ge hade turu gede. Kulantaran anjeunna aya maksud ka 4, nya ka ama jeung ka ibu terus terang, pikeun ama mah kacida satujuna jeung piraku 4 teh hayang jadi jelema nu senang diarajenan deungeun. Yo sing ngarti 4 zaman ayeuna mah kakayaan anu diarajenan teh pe kanu beunghar mah teu boleh loba nu ngahormat. Mama Suganda panjang pisan nyekseukeunana ka neng 4 malar neng 4 puruneun. Sumuhun bade ngemut heula we atuh. Tembal 4 bari ngabalieur. Ulah kitu gelis anak ibu mah sing nurut ka sepuh, isin ibu jeung ama ku Bapa Sudia upama nyai nepi ka teu purun mangkaning geus ditarima ku ama jeung ibu panglamarna jeung ngajak salametanana teh bulan Rayagung waktuna ngan kari 3 minggu deui, ceuk ibuna mahiran. Nah atuh ku ibu ditampi da abdi mah teu bogoh. Jawab neng 4 ka ibuna mah wani nyarita kitu. Mama Suganda mun dalik ngadangu caritaan putrana kitu teh bari pokna. Lah nah yo kawin heula bogoh mah pandeuri. Neng 4 ngadela ka Mama Suganda bari rada bangkenu baeud. Tah kumaha kira-kirana rek nurut kana kasauran ama, pek geura nyarios ka ama. Ibuna bari ngareret ka neng 4 nanya, geus ayeuna mah ibuna tong sok loba teuing nanya ka anak, bosen ama mah tinggal kieu bae ayeuna kaputusan ti ama. Geura pikiran saputing ieu kapikir kudu jadi anak sarta daek isuk nyarita ka ama. Teu daek jig lain ama ngusir tapi bongan karepna sorangan, teu nurut kanu jadi kolot sabenar-benar nyaah kanu jadi anak, hayang nenjo anak senang berat beunghar sugih mukti, lain rek menta-menta teuing da di kolot ge aya. Ngan ieu mah sakadar genah nempokeun anak kolot mah meureun. Kitu we pek mending mana tibatan ama dibaekeun kudu jadi anak, sagala papatah teu digugu. Jig rek ka mana karep. Rupana Mama Suganda rada pusingeun bendu ka neng 4. Neng 4 ngaranjug hatena sarta manehna terus murag cipanona
Sabil pikiran anak ari teu digugu kumaha da piraku kudu dimusuh ku kolot onaman sedang kolot nu ngurus ti leuletik. Kumaha Nyai cing atuh gerapok kadinya kade ulah salah paham nepi ka teu ngagugu ka kolot da kasenangan mah keur sorangan keneh. Ibu moal menta da ibu ge aya rejeki mah ibuna oge rada nyereng rumeh rada keheul karamana deui nepi ka nyeuksekan marijeng luluasan kitu. Lengneng 4 rarasaan ulang bumi alam asa muter pikiran tepuguh dipake mikirna bray buh breh ciciptaanana jeung teu weleh kacipta wae nu ngajak ngobrol tadi di Jongkobi Inot. Mahmud nu ceuk rasa hatena geus jadi harapan manehna ka Mahmud senajan anyar pinanggih tur can nyaho imah-imahna acan malah teu nyahoan turunan saha Mahmud teh tapi perasaan batina nyawang yen Mahmud teh jelema jujur. Ama ibu abi paparin deui waktos sawengi ieu margi bade diemutan deui. Rupina teh acan tiasa maparin kaputusan ayeuna. Omong neng 4 bari dumareuda celak cipanonna ngecelak maruragan kana tegal. Pek geura pikiran saputing ieu piraku henteu kapikir ngan sing ingat lamun perlu keneh kudu jadi indung bapa gugu sagala nasehat jeung kahayangna sabab lain nu matak mawa kamalaratan sabalikna ngagugu ceritaan kolot artina mawa diri sorangan kana kasenangan jeung kamulyaan kaharati ceuk Mama Suganda. Kahartos mama tembalna bari ngagetar jig atuh ayeuna mah geura sare bari pikiran sing bener da mah ge geus tunduh. Sarerea bubar tina kursi neng 4 leos ka kamarna datang-datang bluk nyuuh dina kasur ngagugulung guguling. Cipanon nyurucud beki tambah murubut masehan bantal jeung guguling. Teng-tengan mama ibu abdi dipaksa kedah kawin ka Pasudia. Pasudia teh aing ge nyaho mindeng anjang sono ka ama sugan teh lain kitu karepna mikahayang diri aing. Nah ama sareng ibu teu karagungan emutan kapan Pasudia teh kolot sedang abi mah masih budak ngora. Leng manehna teu puguh rarasaan kolebat rupa Mahmud dina bibirepanonna. Kang Mahmud tobat teuing Kang, cilaka abdi teh Kang, hawatos temenan ka engkang sedang abdi kantun kumaha deui piakaleun. Mama bendu ka abdi mau ngangkan putra upami teu nurut kapalaina. Aduh Kang sing sabar. Jigana neng 4 saputing jeput teu bisa sare ingetan ku malayang aduh songkol hatena ras ku kahayang nu jadi kolotna nu saeutik ge manehna teu nya tujuan ras ku kacintaan ka Mahmud nu geus ngarampas hatena. Urang kocapkeun ayeuna pamirsa anu nuju didongengkeun nyaeta Mama Sudia. Hiji isu kebenaran hade poena kabantu poe Minggu wanci tabuh 8 Mama Sudia ngabaheuhai dina kursi di patengahan nyang hareupan kopi susu jeung kuehna roti tawar nu beunang nyambaraan beunang nyadiakeun binarmi babuna nu ngawulaan saprak dikantun ku istrina. Mud kamana Mahmud teh nya? Saha kitu juragan ceuk binarmi nolojol ti dapur. Mahmud kamana lewasna ka dieu kitu sakedeung. Oh aya nuju meresan panganggo di pangker sauran kitu gan nya ka dieu kitu aya perlu penting sur Mama Sudia. Mangga gan binarmi bari ngalewas ka tukang. Den disaur ku tuang Rama. Aya naon saur Nabi tembal Mahmud bari ngalieu. Oh Mahmud teh pamirsa rerencangan ieu nya. Rerencangan saha eta teh? Oh pamirsa Mahmud teh nya eta anu bogoheun ka Fatimah nya sing horeng geuningan rek dijodohkeun ka bapana cenah ieu. Aya naon saur Nabi tembal Mahmud bari ngalieu. Duka atuh Den daya peryogi saurna mah. Heug atuh ke heula
Cuk Mahmud bari gancang nilepan bajuna terus dibawa rek diampihkeun. Kasampak Mama Sudia keleng ngelempung udud suruto kabantu isu keneh rada nikmat nyesep suruto. Aya kaperegian naon ama? Tanya Mahmud bari nyamperkeun. Pek diukola didinya hareupeun ama. Gek Mahmud diuk sidakep mayunan ramana. Kieu mama teh kakaraku mama rek dikaluarkeun eusia teh mama kanu jadi anak. Tadi nama era ku anak teh ngan kulantaran mama ngarasakeun asa teu pararugo hirup teu boga pamajikan. Ama mikir saborang sapeting ceuk pangrasa ama masih keneh cukup boga pamajikan. Tapi kumaha hari pamanggih nu jadi anak? Ceuk Mama Sudia bari neuteup ka Mahmud. Dupi pangemut abdi mah teu langkung ama sumangga bade kagungan deui garwa mah. Kalintang abdi satujuna supados ama aya deui nu ngahadepan sakumaha biasana tembal Mahmud. Jadi anak itu nu jadi anak ge nya tujuannya. Satuju ama. Gatuh ama teh syukur ku kituna ama meureun moal ragu-ragu rek boga pamajikan deui teh. Da aya persetujuan ti nu jadi anak. Kitu deui ulah boga rasa rek diindung terekeun. Keun bae da Mahmud mah geus balik geus meujeuna boga pamajikan. Engke di mana mama geus kawin pek hidup oge. Geura milih-milih pirabion nu kairong pi benereun. Ama ge kacida geus hayangna boga minantu, hayang geura ngasuh incu. Mudah-mudahan bae ama sing aya yuswa sadayana kalayan diperengkeun abdi gaduh bojo. Tembal Mahmud bari tungkul. Nya pek geura milih sorangan pirabion mah ayeuna ama rek indit-inditan wayahna hidup sencana datang ama ulah waka indit-inditannya melang di imah bisa aya kumaha onam da moal lila ama ge paling-paling bedug lohor ge geus balik ka imah. Mangga ama da abdi oge bade marantoskeun padamelan heula di rorompok wae moal waka mios ka mamana. Syukur atuh ari kitu mah peknya da ama rek indit jeung deui ama teh susuganan rek neangan pibojoeun teh. Sumangga ama tembal Mahmud bari neuteup. Mama Sudia beunang dangdan manit tandang ceuk saha we kolot geus boga anak pantar Mahmud. Sabab pakaianana gonjleng ngongoraeun make jeung digolep sagala pikiranana geus asa di imah neng 4 bae. Sabab nyaeta nu dicita-cita teh neng 4 nu kungsi patalibatin patarema asmara jeung Mahmud anakna. Mahmud teu nyahoeun yen bapana rek nganjang kadinya. Turun ti imah bari ngahewat kawas budak ngora deui bae celakana sedan disetiran ku sorangan. Biur indit di jalan tetolih dina naon nyerepet tarik dah hayang gada tepi kabubina Mama Suganda hayang tepung jeung mojang gelis. Teu sabaraha halilana di perjalanan maklum kana sedan manehna geus nepi ka lawang pakarangan neng 4 atawa Mama Suganda. Reg sedan direm ditunda sisi jalan manehna abus ka pakarangan. Punten mangga nu ngawaler teh Mama Suganda kabeneran aya di bumi nuju ngariung jeung putra garwana. Prai pantona dibukakeun ku Mama Suganda gek pasudia atuh-atuheun Mama Suganda kasumpingan piminantueun. Ai geuning mangga calik mulih ti mana Kang Putra teh? Ngahaja wae mama ka dieu sejana pangan. Nuhun atuh, nuhun. Mangga calik. Nyai, ieu aya tatamu. Mama Suganda maksudna ngagerwan neng 4 nu padahal neng 4 mah geus ngaleos manten ka dapur. Kang Putra, sumuhun. Sareng saha? Kumaha damang? Istri Mama Suganda nyamperkeun. Abdi wae Ibu. Serang alhamdulillah pangesto dina waktos-waktos ieu mah. Nuhun atuh ari sami wilujeng mah sur istri Pak Suganda. Ieu dateng ngabantuna naon lumayan kangge murang kalih. Mama Sudia ngasongkeun bungkusan kertas koran manis segede bantal luka teuing naon eusina mah. Eueuh nah atuh mani barang candak sanes kanten ngarerepot anjeun.
Cek Mama Suganda liang pangambung nama bekah. Barang dirampak ti luarna oge moal salah ti pakaian da empuk. Dasanes nu sae nanging tambi lumayan bae. Omong Mama Sudia bari nyerengeh. Mana si Nyai? Pat kadieu Pat ieu aya tamu. Kah empat maksakeun maneh nembalanda sieun kudu jadi sepuh. Mama Sudia manigeus curing hak ka karangadenge sorana nu sakitu halimpuna oge. Kurunyung neng empat lempang na bangun asa-asa katara bareureum beungeutna tanda yen era atawa ngewa. Pasudia manigeus teu puguh rasa disampeurkeun nu geulis nu dipikahayang. Bati kumat kemot we ngalamotan bibir bisi garing. Terus kumis diusapan burilang panonakan yang empat. Kusabab deng empat rada sieun jeung ngewa teu ieuh daek ngareret ka semah manehna nangtung bari pokna. Aya naon? Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu nu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.